Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana ki musonif tutug rampung beres poes. Purugat baragat unggas anggeus ngaibrazkeun atawa nerangkeun atanapi ngajelaskeun atanapi ngeceskeun jumlah ciri nasab anu mana ciri nasab teh gaduh jumlah anu mana jumlah ciri nasabna teh aya 5. Kahiji patah, kadua alif, katilu kasroh, kaopat iya, kalima ngabuang nun. Linasbi sun waya hatun alif kasrun wayaun manunun ciri nate ayat 5 patah alif kasraya hadap nun 5. Tanu mana eta ciri nasab anu 5 hiji-hijina parantos diterangkeun. Seperti patah jadi ciri karena irob nasabna teh nyirian karena 3 tempat. Kahiji karena isi mufrad, kadua karena jamak taksir, katilu karena fi'il mudhari anu tos kaasupan mimitina ku amil nawasib. Anapun contoh seperti lapad hindatun alias jamak muannas salim eta mah tara dicirian nasabna teh ku patah. Saku macek dina betna pansib bifatihim bidomin rupi akahin datin papatuh nipetna sabkeun ku patah isim opana kudo mai walin datin patah mana. Anu nomor kedua ciri nasab teh alif. Alif jadi ciri karena irob nasab nyirian karena satempat nyata karena isim 5. Anu mana isim 5 teh rupana lamun keropa abu ka ahu ka hamu ka puka lumalin. Tapi lamana dinasabkeun mangka wajib make ciri nasabna dipasang ku alif. Jadi macana teh abaka aho hamaka anu nomor katilu ciri nasab teh nyaeta kasroh. Kasroh jadi ciri karena irob nasab nyirian karena satempat nyata karena jamak muannas salim gitu.
Nyata model tadi teh contohna lapad hindatin teh gitu. Contoh jama muannas. Tabila mana dinasabkeun mangka takna anu aya di lapad hindatin teh wajib dibere baris kasro. Ulah dijabarkeun ulah hindatan. Ro'aytu hindatan temen. Kudu JR-keun Ja'at hindatun Ro'aytu hindatin marortu bihin datin. Keur nasab mah wajib di JR-keun. Keur JR oge pastina wajib di JR. Gitu. Sakumaha ceuk dina sabetna waja'alina asbil il asma alif wansi bekas nisin ib wajah nasab isim lima alif nasab kukas roja mata satuluyeuna anu nomor kaopat ciri nasab teh nyaeta iya. Tanu mana iya jadi ciri karena irob nasab nyirian karena dua tempat. Kahiji karena isim tasniyah, anu nomor kadua karena jama mudzakkar salim. Kumaha bedana antara isim tasniyah ke nasab sareng jama mudzakkar salim ketika nasab. Tari isim tasniyah ke nasab mah harap tukangan iyana wajib diberi baris jabar. Contoh ja'a zaidani ro'aitu zaidaini marartu bi zaidaini. Takeun nasabna ro'aitu zaidaini. Tah harap tukangan iyana nyata dal wajib diberi baris jabar. Gitu. Keur tingkah nasab isim tasniyah. Tanapon nasabna jama mudzakkar salim harap anu aya ditukeun iyana wajib dibere baris kasroh atau JR. Contoh ja'a zaidun ro'aitu zaidina marartu bi zaidina gitu. Jadi bedana isim tasniyah keur nasab sareng isim tasniyah sareng jamak mudzakkar salim nuju nasab nyata dina baris harap anu aya ditukangeun iyana. Lamun isim tasniyah mah harap tukangeun iyana teh dibere baris ja. Lamun jamak mudzakkar salim mah harap tukangeun iyana teh wajib dibere baris je. Sakumaha ceuk dina betna wansib wanas Qadsunia wajah kirim musuh
nu nomor terakhir ciri nasab teh nyata ngabuang harap nun. Tah ngabuang harap nun mah jadi ciri kana irob nasab nyata kana satempat. Naon anu dicirian nasab ku ngabuang harap ku ngabuang harap nun teh gitu. Nyata fi'il 5 anu mana keropa nama ku nun. Nah contohna yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tah keur tingkah nasab nama eta nun teh dibuang sadayana. Jadi harap tungtungna teh dibaca paranjang. Yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Sakumaha saur betna walhom satu luhaitsu tasib bahar kunun irohimu lakon yajib. Tayuna ki musonif rek tanang tumandang bade nerangkeun ciri hopad anu sok disebut deui nyata ku ciri JR. Nah satu acan ki musonif nerangkeun ciri JR langkung ti payun ki musonif bade nerangkeun heula lapad babun. Tanu mana barisna lapad babun menurut ulama alinahu lamun secara ijmal secara singkat barisna teh keng 3. Hiji ropa macana teh babun, kadua nasab macana teh baban, katilu JR macana bibabin. Tapi lah menurut tafsir kusaha ngitung i'rab sadayana jumlahna teh kenging 4. Nyata kahiji kenging babun, kadua kenging baban, katilu kenging bibabin, kaopat menang babun deui gitu. Jadi ropa nasab JR. Ta anapun lamun diidopatkeun lapad babun kana lapad alamatul hofdi maka eta ngahasilkeun kana 5 makna gitu, 5 makna. Anu mana eta nu 5 teh kamari tos dibahasnya. Sakumaha ceuk dina singkatna ada babun alamatul khafdi babu mahaluhu alamatul khafdi ani baban alamatul khafdi undur bibabin alamatul khafdi babu alamat khafdi babu hadamaluhu badu alamat khafdi ani baban babu alamat khafdi
undur badu alamat di ada bayan alamat di babu hada bayan alamat di undur bebas bayan alamat di hadabun jinsu alamat babu hadamahalu jinsu alamat di jinsu alamat undur jinsu alamat di hadza darbu alamat babu hadamalu darbu alamat di di